gerah udang. Dus, kan udang. Kodek Gawe lain. Aduh, siya amalah kene sanoda. Siya anjing. Siya anjing buka di teh si berba. Nyeri di. Kepret siya galak maneh mah Aduh, nyeri di gubuk siya Mak. Mak. Nyeri mah ku siya di gubuk tuh dangkan aku mah Bong. Aduh si ate ku bagian. Aduh, utar teh can udang ya. Yuk berang. Utar. Utar gerah udang. Utar gerah udang. Utar. Utar ieu urang ieu teh kumaha cenah bagian gawe utar. Utar. Atuh mah aing mah da. Udang Kitu utar. kene ieu hati hujan kieu. Udah geus beurang utar gawe ieu. Ieu indung mah geus ngubahan piring geus naon? Utar. Atuh. Gedeng deui atuh mah aing mah. Udang ieu geus Da beurang. gedeng deui. Geus udang utar, udang geus beurang utar. Astagfirullahaladzim. Utar udang beurang ieu. Udang. Kudu giat ieu mah neangan gawe. Sugan we hirup urang rubah, henteu susah wae. Manuk teh euy. Mak, ini orang kamana nya? Ayo euy. Nah. Geus euy. Aing kudu ngaca yang supaya ganteng. Juga we pagi awewe ieu mah euy. Aduh, aing mah bari ngelamar gawe lah pokona mah supaya gantengnya. Aduh, aing mah euy. Ganteng sakieu ge. Kulimis pokona mah aing mah. Baju aing kudu diganti baju mah euy ganti lah baju. Urang sekandang kieu kulimis. Aing kumaha urang euy nangan gawe bisa meningkatkan ka warung heula kitu. Ulin. Ini emang urang ka warung. Nangan gawe we balikin Tar, iya. Si Sentor ngajak kikituan ka urang. Aing mah liur Sentor euy. Sampeurkeun we heula ayeuna mah. Ton. Ya, non maksud mana ka urang kieu kieu Pak eta teh salam persahabatan urang jeung mana kieu. Oh, bener Ton. Urang mah kita diuk. Tuh. Aing mana Ton? Keur naon di dieu? Biasa we aing mah nongkrong nengan apes. Nengan apes? Oh, kitu. Urang teh bingung to gitu euy. Bingung naon aya gawe aya di dieu aya loker-loker gawe tuh euy. Loker mah di rumah aing kosong ya. Loker naon? Loker iman pada di baju gini yelo. Kela asa dedengan marek neangan gawe gitu. Bisa meureun mayar hutang si lain tar. Kela atuh mang mayar hutang mah. Urang teh pan ayeuna teh rek neangan gawe mang.
gawe mah aya bela deek neangan cenah di tukang setim bisi edek si laing. Belah mana mang cuci setim teh tempat gawe teh? Itu di ditu ningan di deket mall nu gede teh nu di mana eta teh ningan nu katong gua teh. Tamun arek ti ayeuna mumpung kerja jam 8 tah. Bisi geus aya nu ngisian emang nama. Heeh. Sok ka itu gerak. Anu bener mang aya lowongan di ditu. Urang dicobaan diteangan deui nya mang nuhun nya. Tod hampura yo urang euy. Kan bae. Oh urang nya buru rusuh yo. Teang gawe lah pokona namanya. Sok. Cing menang milik we. Aduh tod poho euy. Naon tar.